Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana, simkuring dina waktu sia bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kanjatana dina samingkeun kabuker ieu. Sumebarna Covid di sejumlah daerah, anu midamel sababaraha fasilitas umum ditutup perkos ieu jalaran kalawan varian panganyarna COVID-19 nyaeta varian Omicron, anu langkung picilakeun iteuy varian COVID-na. Perkawis ieu tiasa memicu tambak katilu anu mata bisa pisan kanggo langsung lamun ditingali di kayan ayeuna. Kanggo berpartisipasi dina perkawis ieu, mangga katut wawancara anu dipigawe ku Nathan. Kanggo Nathan dipersilakan. Urang di dieu atos sareng 4 jalmi anu nungkulan perkawis Omicron di Indonesia. Pamenkes, sabaraha perkawis Omicron ayeuna di Jakarta? 8.000 yang positif sekarang, ya kira-kira 75% Omicron. Saya baru dapat nih data hari ini dari GSI, lab di luar Balitbangkes. Dia kirim 259 sampel yang dia terima dari DKI, 250 Omicron. Jadi feeling saya, balik lagi feeling ya, mesti jujur saya bilang. Feeling saya sebagian besar di DKI sudah Omicron. Hatur nuhun Pak Menkes. Hal ieu geus nunjukkeun bahwa 75% kasus COVID di Jakarta geus Omicron. Sajabat eta urang kedah terang sabaraha angka bor ayeuna. Margi eta. Pak Abraham, sabaraha angka bor ayeuna? Angka bor sudah mencapai 45%. Ini meningkat dibandingkan minggu lalu yang masih di angka 30-an%. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang terkena COVID-19 namun tanpa gejala atau gejala ringan untuk mengutamakan telemedicine serta melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Pamungkas oge atos mengkonfirmasi yang jumlah tiwasna Omicron barobah kayaan 3 jalmi. Salah sahiji jalmi tacan menangkan vaksin serta salah sahiji jalmi atos menangkan vaksin booster. Kumargi eta. Pak Syahril naha aya keneh jalmi anu nilar sanaos atos vaksin booster. Artinya apa? Walaupun kita sudah divaksin, maka dengan varian baru ini kemungkinan bisa terkena karena kemampuan dari Omicron itu untuk menghindar. Bagi orang yang umur di atas 45 tahun dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, maka diharapkan dia dirawat di rumah sakit yang menangani COVID dengan maksud ditangani secara bersama-sama COVID-nya atau Omicron-nya tadi bersama komorbid tadi. Setelah gejala COVID, varian Omicron benten kalawan varian nu lainna, margi eta. Bu Erlina, gejala COVID varian Omicron aya naon wae? Sakit kami ternyata yang banyak itu adalah gejala batuk dan nyeri tenggorok. Nah, nyeri tenggorok dan batuk serta juga gatal tenggorokan ini adalah gejala yang khas untuk Omicron. Berbeda dengan Alpha, Beta dan Delta itu biasanya gejalanya entry point-nya adalah demam, 90% demam. Nah, yang kami dapatkan di rumah sakit kami adalah demam itu hanya 18-20%. Nah, kemudian juga tidak ada yang sesak ya, tidak ada yang butuh oksigen yang Omicron maupun yang probable Omicron hingga saat ini. Yang itu menunjukkan bahwa keterlibatan atau kerusakan parunya nggak ada. Terima kasih kasadayana nu atos mahasiswa wawasan ngenaan COVID varian Omicron. Menawi sakitu wae ti abdi persilakan balik ke Akendra. Kak Kendra dipersilakan. Pina sakitu wae warta anu parantos tiasa diduwikeun ku simkuring kapayuna pamirsa sadayana, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tupang deui dina waktos anu kapayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.